Sebagian dauna ulama anu dijieun tina Bahar Tawil ngadawuhkeun urang mampu berlaku ramah, urang mampu bisa ramah, bisa alus akhlak, bisa alus pakerti, bisa marah maina beungeut ka sakur-sakur jalma. Tapi anu ngahesekeun pisan ka kaulama cenah bisa ramah ka jalma anu hasud. Wasyaqqat wa azza nawaluha jeung jarang pisan jalma anu bisa nepikeun ka bunga, bisa ramah ka jalma anu hasud ka manehanana. Wa kaifa yudaril mar'u hasidan nikmatin idza kana la yurdi illa zawaluha. Ede kumaha ayeuna bisa ramah ka hiji jalma anu hasud kana nikmat anu terjadi ka urang sehingga manehanana moal bisa ridho, moal bisa puas kecuali leungitna nikmat anu aya di urang. Nyawa tuh ngagambarkeun paling geunaheuna. Jalma nu hasud ka urang. Teu kop urang boga milik, teu kop urang boga kabungah, manehanana teh langsung teu narima. Nyi hayangna teh nempo urang teh nya ripuh we gitu, ripuh susah. Atawa lamun teu susah teh mah tadi tong kana duit wae, tong kana duit wae. Kana nikmat iman jeung Islam. Urang bisa kieu teh meureunana itu maksakeun atawa karasa ngeunahna ngaji, meureunana iman jeung Islam nya. Tah jalma babaturan urang ya anu manehanana can bisa menang hidayah jeung taufik pan wah sia sok pisan make jeung ngaji ari kalakuan kitu keneh kitu keneh panan eta teh hasud meureun nya jadi supaya naon anu karasa nikmat ku urang ayeuna kumaha carana ngameh leungit tah urang ayeuna eudeuh ramah ka jelema anu kitu eudeuh teu sabar kumaha da hese meureunna ayeuna di baturan urangna kudu kuat. Ayeuna supaya manehanana ridon ka urang nya kudu leungit heula meureun kanikmatan urang. Eureun ngaji, eureun salat, karek meureun bungaheun maneh teh. Merasa berhasil. Baturan aing tah maneh ki karek babaturan urang. Kamari mah lain babaturan. Kan hese. Ngaji mah bisa diimah. Intinya ngaji mah bisa diimah. Kumaha we lah alasan-alasan jelema nu hasud mah geuniana. Saingganya tatkala urang bisa basa-basi bisa marah-mahi beungeut ka jalma anu saperti kitu wah eta hiji pahala hiji ganjaran anu gede gitu. Da buktina para imam gitu, para ulama sendiri gitu angkat tangan aing ka jelema hasud mah angkat tangan sampai ke kumaha maneh. Solusina kumaha? Naon? Ya tatkala kuat meureunnan ayeuna tatkala kuat nya rejengan gitu teu nepikeun ka ditinggalkeun ku urang teh. Tapi sakirana urang ayeuna bakal kabawakeun atawa ngadon keheul ka urang wah geus we. Curi teh jauhan. Ditakis gitu. woi jangan kawan. Bakar Santai kawan. Lagi santai kawan. Heula rupa-rupa tuh. Bangsa di pagawean gitu atawa tetangga. Naon? Nice to meet you. To meet kamu manis tat. Naon? Stumit. Nice to meet you. Oh iya. Masalah jelema hasud. Nice to meet you. Kelak tuh. Iya. Ari bangsa henteu euy nepikeun ka hayang leungit nikmat anu terjadi ka batur mah ngan sok aya bilang cik atuh aya meureun tah. Tama lain hasud eta mah can nugeun ka taraf hasud karek toma eta karek toma. Kata anu toma ge pan kamari geuningan ulah dipati digaulan sabab naon nya kurang-kurang mah heureuy masuk cik atuh nyobana duit wawas teh gitu. Tuh, kade ieu mah eta mah nya beda benang ka bedakeun lah geuningan. Sok aya geuningan babaturan teh. aya nu hayang kieu kitu nya. Geuningan. Kumaha atuh nyeritakeun? Tadi mah kurang kerbeak mental gitu. Bahasana sok cing atuh ngasan. Nah. Bener aja. Gitu aja. Apalan Mawa bete meuli nu anyar. Ku geus apal ayeuna kuncina mah kitu. Bae beda aya ieu. Pek rarasakeun, pek tataha teh sorangan supaya naon nya supaya tadi teh ya anu sifat takabur bisa dilawan kurang ku sifat tawadu. Tuluy sifat kada demes, sifat hirsu, sifat hayang menang kana naon wae anu dipikah hayang pek lawan ku sifat qanaah. Tuluy sifat hasud lamun aya ieu dina hate urang kabeneran hasud teh pek lawan ku sifat nasehat
ganti tinu tadina urang hasud ka batur teh doakeun Gusti nuhun batur mah ayeuna geus bunga engke mah abieun kitu oge bae teu naon masih kene mentingkeun diri sorangan gitu teu naon nu penting jangan ngalawan hasud eta da urang pan can mampu ayeuna teu ngadoakeun ka diri sorangan tuluy ngadoakeun mentingkeun batur gitu pan can mampu urang mah keun bae mentingkeun diri sorangan heula naon ieu mah ahwalul qalbi ya tingkah hate lain tingkah nu diomongkeun tapi karena hati teh sok kadang banget lebih geuningan nya lah tuh gitu asum gitu banget tuh jadi Maka gue cek. sarapan nambah dengan kabingung gitu para ulama kumaha carana berperilaku ramah bisa marah bae banget ka jelema anu hasud ka urang Iya mah nyatanya di pegawaian aya abi ka asup-asup sih. kumaha cing Bisa teh pan hasud sistem kerja teh pan enak mah itu per hari kan aya cuk dunungan teh enak mah dirubah sistem kerjana tiap pengiriman verbal ya tanggal 2000 gitu nya. borongan berarti ya. Jadi pemborongan enak tapi aya udah mau bakal di depot lah gitu inisial di nya eta senter terus di bojong kunci tapi eta mah sistemna per hari kene tapi sadunungan oh tapi gaji teh saharina nya 80.000 nya mun manehna menang lomba pengiriman tapi lomba wae tahunya gitu cari teh ente lamun lomba pengiriman ente rugi teh mau menang verbal untuk politik anggar sakitu gaji beda aturan jam kerja nage abi mah kan sampai jam 12 itu mah sampai sore jam 5 karunya ente cinta kelanjut itu abi orang hasud apa kumaha nyalain atuh eta mah lain hasud Peduli mah namanya. ini peduli nasehat teh asa balikna tina hasud itu amun erek cinta jadi perilaku seperti itu dikatakan nasihat tatkala kumaha tatkala hal lain deui gitu dibalik orang seperti gitu teh lain atuh lain hasud lain hasud Assalamualaikum kira jangan ngomong Assalamualaikum salam tinggi karunya teh rugi teh upamanya lain hasud nasihat eta mah ngarepkeun kehalusan menuntut keadilan lah ngarepkeun kehalusan eta mah ngarepkeun kehalusan boleh hati aya goreng berarti jadi nasihatnya ngarepkeun kehalusan ciga Quran ngajieun aturan panan ngarepkeun kehalusan ka jelema Islam anu ngamalkeun kana Quran gitu nah eta mah kebijakan anu eta ya si karyawan teh melas tapi tidak ngomong video bahaya karunya lain hasud itu mah Dolin di mana Dolin Agus bercanda wae atuh pas ya pas ya gitulah sebenarnya ada tong nyontokeun urang posisi anu dihasudan urang ya hasud ka batur panasan ningali batur boga motor anyar da seringna sih urang mah duit iraha urang ayeuna hasud ka jelema nu ibadahna leuwih halus tibatan urang asa jarang sih kana teh mah kabita nah urang teu bisa kawita itu buatnya bisa main urang kan biasa nu terjadi mah kitu nih anak teu kaop ayeuna tatangga meuli motor anyar urang teh kepanasan kumaha carana supaya urang minimal lah leuwih ti manehanana atawa sarua hasud teh kepanasan gitu hasud teh ku cara ngaleungitkeun teh nyaeta ku sifat nasihat gitu ku sifat nasihat ngarepkeun kealusan ka batur atawa nyegah kana kamadorotan ka batur tilu hal hiji sifat naon tadi teh
sifat gumede, sifat ngarasa orang leuwih alus tibatan batur, pek elehkeun pek teken ku sifat tawadu, tuluy sifat hirsu, sifat kadedemes ka batur ku sifat qanaah, bisa narima kana pangbagi, nu katilu sifat hasud ku sifat nasehat, ku sifat ngarepkeun alus ka batur. Hirus itu naon maksud tapi katingali Kadedemes ah. kadedemes Jadi tekop aya kahayang kodo we. Kumaha we paduli teh teuing carana. tolong kayaknya Torolong. sama si itu ya berarti di seri Den dong sudah Den. Serius Den. Serius. Langsung. Ada tahu boleh Apa ya? kemana ya? tuang tuang Adi dek kemana ya salah tadi dia mah Adi dek. Babur ruba'i ari ieu eta bab anu martelakeun kana nasihat anu bangsa opat. Fihi eta tetep dina ieu babur ruba'i sabatun ari 7 wa talatun ajeng 30 naonana mauidatan. Nasehatna dina bab ieu aya 37 nasehat. Tamaniyatun ari anu 8 eta akhbarun pirang-pirang hadis wal baki jeung ari sesana eta atarun pirang-pirang dawuhna sahabat. Tina 37 ieu anu 8 hadis sesana berarti sesana 28 sesana mah atarus sahabat qaul para sahabat. Al maqalatu ari makalah al ula anu kahiji eta ruya diriwayatkeun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ti Kangjeng Nabi Muhammad anu jadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu kana saenyana Kangjeng Nabi eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi. Li Abi Dzarrin dawuh ka Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Imam Abu Dzar teh salah satu rijalul hadis. Jadi seueur riwayat anu diriwayatkeun ku Imam Abu Dzar. Salah satu ashabus sufah nya, salah satu mun santri teh mah santrina Kangjeng Nabi Abu Dzar Al-Ghifari teh. Jadi anu babantu di bumina Kangjeng Nabi salah satuna Abu Dzar. Abu Dzar terus Abu Hurairah panan. Radhiya muga-muga ngaridhoan sallallahu Allah anhu ka ieu Imam Abu Dzar wasmuhu jeung ari namina ngaranna ieu Imam Abu Dzar eta Jundub bin Junadata, Jundub bin Junadah. Imam Abu Dzar teh nami asli nama Jundub bin Junadah. Ari Abu Dzar mah hanya sebatas laqabna teh Abu Dzar Al-Ghifari. Dauna kumaha Kangjeng Nabi ya Abu Dzarrin hai Abu Dzar. Jadid kudu nganyarkeun anjeun as-safinata kana parahu final bahro karna saenyana lautan eta amikun anu jero. Dauna teh sakitu. Yeuh Abu Dzar, wayahna maneh kudu sering ngomean kana eta parahu kulantaran laut mah jero. Ai ahsin tegasna kudu ngaluskeun anjeun an niyata kana niat fikul 5 dina sakur-sakur tingkah takti anu ngalakukeun anjeun watadaru jeung kudu ninggalkeun anjeun kana ma liyasula supaya hasil laka pikeun anjeun naon al ajru ganjaran wan najatu jeung ari salamat eta min adzabillahi tina siksaana Allah taala wan najatu jeung salamat min adzabillahi taala tina siksaana Allah taala. Dauna teh kitu wayahna cing sering eta ngomean kana parahu teh kulantaran da lautan mah jero. Maksudna naon? Safinah di dieu teh nyaeta hate urang. Cing sering-sering urang naong kana hate sorangan, ieu niat teh masih keneh lempeng karna Allah henteu. Masih keneh lempeng karna niat anu keur mimiti atawa henteu. Wayana fa innal bahro amikun kulantaran perilaku urangnya gesekan ti luar atawa tungtutan ti saha eta teh bisa ngarobah kana niat awal. Bisa kumaha tuh urang niat gawe atawa niat naon lah niat hayang ngarepkeun kaalusan ka batur mimitina mah karna Allah taala gitu ngan di tengah jalan kulantaran dipuji atawa kulantaran dicarekan urang teh pan sok robah hate teh nya tah sing sering gitu noong kana hate keur kitu teh pikiran deui ieu teh sesuai aja niat awal urang teh matakan dina fikih niatnya teu kudu ti mimiti doang. Matakan lamun ayeuna urang ye pan alusna maca bismillah teh dimimiti keur dahar atawa ngalakukeun perkara nu alusnya heug poho pek datangkeun di tengah-tengahna. Mun poho keneh bae ditungtung nage ngalamun beres mah teu kudu
lantaran naon tajadidun niat nganyar-nganyar niat eta teh penting pisan. Heuda ngaranna ge kolbun atau ari kolbun teh pan bolak-balik ya. Hate jelema mah kitu. Ayeuna ngomongkeun nya isukan mah buat teuing. Surang ge gitu. Keur ngaji mah ciga nu nya panan urang teh merasa wah isukan teh urang eudeuh ngalakukeun anu. Ini teh dia hudang sare teh pan beda deui pemikiran teh gitu. Bohong. Gitu. Tapi abengnya sih sok kitu anu keur tuang. Nya sok aya nya. Bismillah. Bismillah deui. Bismillah deui gitu. Tengah-tengah eta teh teh beak. Tengah-tengah bener beak bacana beda. Bismillahi walahir. Bismillahi awalu walahiru. Gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalu walahiru. Masih ingatnya bagus gitu ya. Nah, eta mah tingkah-tingkah anu normal nya. Ieu mah bangsa keparengan urang teh dipercaya jadi naon gitu. Lamun jadi eta jadi naon DKM masjid mah jadi DKM masjid. Mimiti nama urang teh niat lillahi taala hayang ngamakmurkeun masjid, hayang ngaramekeun masjid, tapi di tengah jalan nya gara-gara pek teh geuningan di masjid teh loba euy duitna atawa geuningan urang teh jigeus jadi DKM mah dihormat ku batur pan biasana niat urang teh saperobahnya. Oh ya gue gitu. Tah geura toongan eta parahu teh bisi sakalian rusak. Kudu ingat teh da geuningan laut mah jero, geuningan tingkah urang di masyarakat teh beda-beda geuningan. Niat awal alus tapi lamun kagesek ku pujian roba, kagesek ku hinaan roba. Eta jadi kudu sering-sering taong deui kita taong deui niat urang anu mimiti teh. Lamun seandainya kieu Ustaz. Urang teh bahasanya ditunjuk mana jadi ketua Irmas. Tapi urang teh sarup da karena kemampuan urangna teu nepi ka dinya nya. Nah, setelah eta teh terjadi barangnya. Terjadi tapi urang teh mikir dinya teh buat eta termasukna kepedean teh atau kumaha nya. Buat Allah teh angkat derajat urang itu kudu nunjuk gitu teh gitu. Sanajan urang teh jadi oge gitu da karena urang ngarasa teu mampu gitu. Ari ngarasa teu mampu mah teu masalah, ngarasa teu mampu mah da meureun batur matakan nunjuk ka urang ge geus katingali gitu ya urang teh bakal mampu gitu. Ari masalah eta mah nya balik deui we da lamun urang masrahkeun kana kemampuan urang mah nya ningan aya geuningan tatkala urang ayeuna menghadapi hiji sesuatu heug pede eta teh kumaha kemampuan urang ku Allah teh bakal pek we kumaha maneh eta mah cik mampu teu. Tapi lamun bismillah we da batur geuningan percayaeun ka urang ya insyaallah bakal dimampukeun gitu. Bakal da mana kitu ge meureun batur percaya euy. Tah eta niat alus pan niat awalnya katakan jadi tadi tengah-tengah teh nya gitu tanian loba gesekan atau naon we lah loba gogoda geuningan tah eta jadi nu di rumah sekolah ieu mah saur Kang Nyawi gitu pek sering taongan deui tah eta parahu teh tah bisi kakeunaan ku ombak atawa nincakana karang der bolong kudu inget yen laut mah geuningan anu jero liah sula supaya bisa hasil ganjaran jeung bisa disalamatkeun tina siksaan neraka tina siksaan Allah. Kulantaran teu kabeh amal kaalusan urang bakal jadi ganjarannya. Pan aya geuningan dina Quran sawarehna pagawean alus hiji jalma tapi tungtung teh jadi habaan manturok. Jadi lir ibarat lebu anu katiup angin geuningan. Angko kalakuan mah kalakuan alus tapi jadi ciga lebu anu katiup angin jadi eueuh nanaonan. Sia-sia. Kulantaran ria, kulantaran hayang dipuji, geus di tengah-tengah mah matakan kudu cing sering tak jadi dunia. Tajdid dunia. Paniatan ini di mama halusnya ada pilihan apa jeung pemajikan enggak. Tapi lah hai dengaran di pabrik mah abi kamari ngomongnya pagi gesek lah jeung nu di pabrik teh. Aya bieu ambak kitunya. Ambak, tapi dicentang deui ku Sikbar mah leuleus deui. Tapi teu fungsi lila ningali jelema teh ambak deui kitu eta tuluy. Pas eta latihanna teh di dinya, latihan. Tapi amun geus urang teh teg naonan da manfaatan jeung urang istighfaran deui laas deui. Teu fungsi lila 2 jam sajam di pakai deui. Ya Allah kitu tuluy we. Kitu jam eta. Eta teh ya, naon atunya lamun dina ilmu tasawuf mah. Jadi gitu jadi abi teh kumaha nya da urang mah rek niat nama perlu ting rek batu rek ngomong naon
ada kumacara manehna Tapi anggar hese. tapi hese anu ningali beungeut teh ambek teg tapi naon istighfar deui las deui gitu ya tuh dilatih atau orang nu ngalatih eta teh nya latihan sih ya ngan biasana anu jadi kakusing anu jadi kaambek teh naon urang mentingkeun kana diri sorangan coba lamun urang mikirkeun kana mikirna teh jadi yen manehanana teh meureun matakan bisa kitu ge anu ngagerakeun ka urang nya huk urang teh dipikir meureunan Gusti ieu naik derajat abi teh lewat ieu lamun bisa sabar ku urang teh didoakeun muga-muga atuh jelema anu kitu ka urang teh cing karasa naon anu ku urang dirasakeun ayeuna maksudna mah dina kaalusana gitu pikirkeun kadinya hampura we da ngemplong sih kan teh urang we sering sih poho mah sarua gitu tapi teg papanggil poho beungeutna biar deui sarua sarua da manusiawi ya tuh anjing didinya latihan teh euy da eta mah da ieu nu dikaji ayeuna nya masalah KTP keur rasakeun ku sorangan Belajar kata orang ibu belajar. Semangat. Gitu tak kudu ingat urang teh siga parahua urang teh siga parahu nu keur ngambah lautan urang teh jadi abi mah kitu sih Pak tapi mah kan amun geus ijit ke jelema ijit we misi aya secara personal mah umpah panggil mah biasa sehat gitu tapi amun ningali kalakuanna mah geus abi mah sifat abi kenal gitu jika ka CRB amun sekali ambek di CRB ijit gitu Akur coy, akur. jadi urang mah karek masih keneh wal kadimina alal goed masih karek bisa nahan kaambek can bisa wal afina aninas can bisa ngahampura karena kalakuana gitu kan jadi aya ka jalan biasa gitu tapi amun ningali kalakuanna gitu mainan geus bijil ngalawakeun sifat lah gitu jol pet ih eta teh gitu wae aya urang ngalawan apa daya gitu da manehna mah pasar Tapi di satu sisi orangnya punya kewajiban untuk menasehati nih, cuy. Tatkala mampu. Mampu mengendalikan emosi. Dan teman mampu orang wani ngabejaanna jadi tatkala orang ngabejaan teh malah masalah we lah gitu. Oh urang ngabejaan ka salureun geus dipecat, pan masalah meureunna. Onggo saya bae eta mah. Ingkar we. Si Imam sama ku abi di omongkeun tentang sepokeun non maksudna gitu. Wah, murah dan mah kayak gitu. Tapi usuk mah bager gitu. Tapi saudara ka dieu gitu deui. Mana antekeun mah maneh we nama gitu kan. Nya cing sering deui lah taongan hate teh Pak. Cing sering bisi lebar gitu tiru tadina urang niat geus alus malahan mah geus dilakukeun tapi engke teh ngadon teu kaasaan gitu. Tinu kasabaran urang tinu naon teh geuningan ganjaranna bisi kitu. Nya mah tah sok ngaberat-beratkeun ieu mah kitu nya sok we rasakeun lagu sorangan lah. Wa kataba jeung nulis sal imam Umarul Faruqu Imam Umar Al-Faruq Sayyidina Umar Al-Faruq ila Abi Musa nulis ka Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari anu bangsa Asy'ari radhiyallahu muga-muga ngaridhoan sallallahu anhuma kayuduanana. Man khalasat kana tulisan man khalasat mancing sajalma khalasat anu bersih anu murni naon niyatuhu niatna si jalma kafahu mangka bakal nyukupan ka si jalma sahu Allah ma kana urusan bainahu anu aya antarana si jalma wa bainan nasi jeung antara para manusia. Nah, salah satu surat anu ditulis ku Sayyidina Umar ka Abi Musa Al-Asy'ari dauhan teh kieu man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas cing saha jalma anu niatna teh bisa anceg bisa jejeg karena Allah taala mangka ku Allah yakin bakal dicukupan kana naon wae masalah kana naon wae urusan anu terjadi antara manehanana jeung papada manusia. Jadi mimiti mah siga tadi pan urang teh kesel beureun atawa capek ambek kumaha tapi urang teh mampu ngahampura mampu ngaridokeun mangka pek cenah tah tungguan hal seperti kitu teh bakal dibalas ku anu lebih baik ku Allah. Tatkala orang bisa ngajejegeun kana niat tapi lamun orang ieu gugur di tengah jalannya lah olah eta mah pek teh teuing eta mah da urusanna lain urusan jeung urang anu bisa nilai da ieu mah hate gitu
sok sanajan rupana kaalusan tapi orang teu mampu karena nahan cobaan-cobaan anu datang ti luar lah gitu. Bisa wae pan kaalusan eta teh ngadon jadi teu jadi nanaon gitu, malah teu jadi nanaon. Kamu kagorengan gitu. Cakan eta teh kaalusan. Ieu mah anu ngaberat-beratkeun ieu mah nya. Jadi lain anu ngaberatkeun bae lah. Jang pangeling-eling jang urang geuningan teu setiap amal alus bakal jadi pahala gitu geuningan. Urang teu kuat ngajaga karena niat pertama teu bisa ngajaga karena kamurnianana mah teu jadi nanaon si horeng teh. Tapi urang ulah ngambil kesimpulan geuningan ayeuna kalakuan alus dicantang teu ditarima, urang teh mau ngakukeun kaalusan. Salah atuh eta. Pernah sok kitu. Geus saya yakin urang tatkala nanaonna geus lillahi taala, urang nahan kaambak lillahi taala. Tuluy urang ditimpa ku musibah tapi urang bisa sabar, yakin bakal dibere solusina, bakal dibere jalan keluarna, bakal dicukupan lah salila urang masih kena hirup di alam dunia mah. Urang mah tadi panan jadi henteu neangan hal anu perlu, jadi neangan teh anu kahayang nafsu teh geuning. Dari nu kahayang nafsu mah moal aya tungtung, nah da ayeuna cenah ge lamun dipikir-pikir, urang perluna naon sih meureunan ngabiaya ngabere dahar pamajikan jeung anak tuluy ngabiayaan sapopoena meureunana. Da lamun dipikir-pikir sok ayeuna sapopoe urang eta geus katutupan can. Geus katutupan tapi pan urang hayang anu, hayang ieu, dahar hayang jeung nu kumaha. Sedengkeun sering-seringna kecewa urang teh pan ti dinya. Da ayeuna lamun keur lapar urang manggi dahar sangu jeung pada hungkul geunah teh. Geunah cigana teh. Tapi sok ayeuna gara-gara hayang cigana geunah nya ieu dahar di soreang di anu deket Masjid Agung aya tukang anu orang teh geus kepikiran we. Mangkat orang teh imak kana motor aya geus kitu teh geuningan teu dagang pada orang teh kecewa. Padahal mah tolol gitu. Naon kiraanan kari dahar. Geus dahar mah wareg meureunna teurap gara-gara urang hayang anu ngagugu nafsu. Padahal jadi kitu sering timbul kecewana teh. Dibuat-buat atawa dahar dibuat-buat lamun dipikiran we mantakan Abul Hasan Asadili mah teu jadi ngomongkeun gitu alasan urang supaya ngewa ka batur atawa alasan urang ambak ka batur da lamun dipikir-pikir deui mah nya naon gitu lamun urang ambak ka batur pasti lain karena manehanana ngalakukeun kitu ka urang, pasti aya hal lain ngambak ka batur teh. Lah, eta we eta mah non angen-angen tuluy rasakeun pasti beda-beda lah tina ngan kahirupan urang masing-masing pasti beda gitu. Rasakeun eta mah rasakeun. Kitu nya. Sing bisa ngajaga karena kamurnian niat. Karena Allah dina niatna supaya naon wae anu terjadi, supaya naon wae urusan anu dihadapi ku urang bakal dibantuan, bakal dipangmereskeun ku Allah Ta'ala. Wa kataba jeung nulis saha Salimun, Imam Salim ibnu Abdillahi anu jadi putra lalakina Abdullah ibni Umar anu jadi putra lalakina Umar Al-Khattabi anu digelaran Al-Khattab Sayyidina Umar bin Khattab. Salim bin Abdillah bin Umar Al-Khattab berarti incuna Sayyidina Umar bin Khattab Salim. Nulis surat kasaha ila Umar bani Abdul Aziz ka Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu muga-muga ngaridhoan sallallahu Allah anhum ka ieu Salim, Abdullah, Umar bin Khattab jeung Umar bin Abdul Aziz. Ilam kudu nyaho anjeun ya Umar hai Umar anna aunallahi kana sanyana pitulungna Allah lil abdi ka hambana eta biqadri niyatihi kalawan kira-kira niatna si abdu. Faman mangka cing saha jalma kholasot anu bersih naon niyatu niatna si jalma tamma bakal sampurna naon aunullahi pitulungna Allah lahu pikeun si jalma. Waman jeung cing saha jalma eta naqosot anu kurang naon niyatu niatna si jalma naqoso mangka bakal kurang anhu tieu si jalma naon aunullahi pitulungna Allah biqadri dzalika kalawan kira-kirana itu nuksonu niat kurangna niat. Tatkala urang geus bisa ngajaga niat nanaonna teh geus karna Allah nya jadi geus cicing dina antara parentah jeung larangan.
Mangka biqadri niyatihi mari teh aunallahi biqadri niyati faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Mangka yakin dina naon wae anu dilakukeun ku urang, naon wae tujuan urang tatkala niatna karna Allah bakal dibabarikeun kulantaran naon, kulantaran urangnya teu ngalakukeun urang sorangan gitu, teu masrahkeun kana kemampuan, kana skill urang pan rata-rata gitu. Urang mampu cenah teh ngatasi kana ieu. Jadi geus ngarekan ku urang sorangan heula, henteu mikir yen urang dibisakeun ku Allah. Tah tatkala urang niatna seperti bieu geus murni karna Allah, bakal sampurna pitulungna Allah kanu jadi hambana. Tapi waman naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika. Tatkala urang ayeuna kurang niatna, kurang full niatna karena Allah, jadi geus dipiheulaan ku urang bisa. Urang dikatakan tukang naon, tukang proyek atau naon di pasaran proyek ditinggal teh. Wah, mampu sieun teh aing mengatasi. Pan seringnya urang nu dikira-kira ku urang ieu hal gampang tapi buktina teu jadi wae. Teu jadi atawa teu berhasil, padahal lamun dihitung-hitung mah teh geus kaatasi ku urang. Tah gara-gara naon? Gara-gara tadi teh geus diaku ku urang. Urang poho yen anu mere kekuatan anu ngamampukeun urang nya eta teh kudratna Allah, meureunna takdirna Allah. Ieu aneh gitu. Tah tatkala urang ayeuna geus bisa dina pagawean, dina rencana urang ka hareupna geus aya karna Allah taala, insya Allah bakal berhasil, nya bakal mulus rahayu lah untuk kalau teh mah. Bakal gitu. Sakitu ya. Mantakan kudu cing sering-sering dinaongan kana niat urang teh. Eta kala niatna geus bener gitu, niatna geus bener sering ditaongan teh boa gitu. Niat awal lagi can bener-bener acan. Pek geura omean deui. Da geuningan heuh dipikir-pikir deui mah balik deui ka urang gitu. Aya namun kana tujuan urang yang meureunna tujuan berhasil bari jeung salamet. Tuli lamun ayeuna ieu kalakuan anu alus yang teh bakal kaasaan pahalana teh. Balik deui ka urang gitu naon-naon oge. Gitu lah. Jadi cing bisa ngelehkeun nafsu sorangan, ada geningan musuh pangberat mah lain heueuh. Lain jelema nu jago gelut geudian urang sorangan anu berat gedean ego sorangan. Wah eta ngalawan ego teh banan. Bisa. Apa tadi we? Dari angin tapi meuli nafsu urang. Ego kok masih budi. Ya. Wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika. Maka pitulungna Allah bakal kurang ku kira-kira urang kurangna sampurna niat. Aya teu sakitu ah. Iya. Man of the match di mun jadi man of the match atai gocek boy. Sarapan nambah. Des. Coba tuh nubi mana? Nubi siapa sih? Mana pe? Ada nggak waktu? Karena ya mereka habis ada sok telat, ada memang sok Urang mah cara ya mereka sama gawe gitu. Terus digawe lu pohonnya tak kumaha eta kitu. Cara mengatasinya benernya, cara mengatasinya. Nya di tengah-tengah nah lamun urang ayeuna tinggalin di mimitina niatan ke tengah-tengah pagawean. Tapi si pas tengah-tengah gawe itu juga kan kan mama ngaran Allah mah kitu nya ceritakeun mah kitu. Ini niatan. Hal gampang. Mana tadi teh ya jadidis safinah final bahro amikun. Pek geura anyar-anyar eta parahu geura omean eta parahu kulantaran laut mah jero. Maksud namanya pek geura taongan deui eta niat maneh bisi gitu di tengah jalan anu jero, di tengah jalan anu jauh.
parahu urang atawa niat urang anu mimiti teh sesuai. Makanya tenan di tengah-tengah jalan nih, aduh poho itu aku mah bismillah. Kagesek ambek urang teh paniat urang ya tadi karena Allah, maka jeung kudu ambek bismillah deui. Tanya gitu lah, sami urang oge dah. Asli. Pan kayang mah gitu kayang mah komo ayeuna beli jeung gede kawani. Wah, nyeg. Kurang-kurang nama. Iya Cuk, pertanyaan. Tadi kan sedikit ngebahas tentang ini nikmat gitu. Nah, orang-orang sebagai hamba anu akhirnya terkadang kebanyakan teh nganggap perbedaan antara nikmat anu sebetulna jeung istidraj teh tinggalna tina urang masih kena daek salat, daek haji eta masih kena asal nikmat. Nah, perbedaan anu betul-betul bisa urang rasakeun itu siga kumaha antara nikmat anu bener jeung istidraj. Karena kadang-kadang khawatirna ketika orang misalkan nerima istidraj tapi orang masih kena daek salat, tapi yang diterima Quran itu nikmat ternyata gitu tuh. Perbedaan istidrajnya be. Da istidraj mah ya tanah jeung karomat, jeung karamah. Jeung karomat. Masalah nikmat mah jeung azab. Nikmat mah lamun edeuk naon atuh? Lain lawan bahasana gitu. Teu cocok jeung istidraj mah. Ngabedakeun nikmat jeung azab kumaha. Lamun nikmat mahnya urang kalakuan sesuai jeung syariat, tuluy kanikmatan eta dibikeun ka urang teh nya bari jeung kalakuan urang masih kena cicing dina syariat. Ta eta insyaallah nikmat eta mah euy. Lamun siksa mah kumaha? Salat tara. Nya pokona mah hal-hal anu diparentah ku syariat teh dilakukeun, tapi duit loba, awak sehat. Nah, nya tong pikiran deui gitu. Bisi nanti bisi siksa ka urang. Siksana kumaha? Kada ari jelema Islam apa na? Keyakinan urang yakin teh engke geus maot bakal aya kahirupan selanjutna. Tah, kahirupan ayeuna teh panan ladang amal urang. Lamun siksa urang geus diniat naon lamun pangeran yo geus ngadesain urang jelema anu bakal disiksa, bakal dipohokeun meureunna moal ingat ieu teh siksa atawa nikmatnya moal. Tatkala urang boga perasaan kitu nya insyaallah gitu bakal disalametkeun lah. Tatkala urang ayeuna bisa istiqomah kana naon anu kapikiran ayeuna gitu. Dari jelema mah dipecak nawa lain keur loba jelema kieu keur sorangan jelema mah. Jelema mah dipecak. Heuh bener atawa henteu teh keur sorangan keur usah saha. Keur usah saha. Jadi ya ini ngobrol apa yang keur ngabahas ahwalul qalbi, keur ngabahas tingkahna ati nya, keur ngabahas tingkahna ati. Pan ieu mah teh ya ieu pertanyaan teh di subuh keneh di dijieun teh. Kamari teh balik di sablon teh ngadangukeun guru ngaji. Tah dina hikam dina makalah muka 4 eta teh bersangkutan jeung masalah rezeki. Naon sih makalah ka 4 teh? Oh deui euy ngan ieu urang pertanyaanna we. Sebutkeun makalahna teh urang mah teu katalan hikam. PR nya tuh malam perbalahan berarti kayak disebutkan makalahna ari rezeki teh ulama teh sapali kaul aya nu nyebutkeun 5 tapi aya nu 4. Salah sahijina teh rezeki makbun. Rezeki makbun teh Allah mere modal keur urang keur ibadah nyata ngajamin kana rezeki urang. Tah nah habet ngajamin kana rezeki urang lantaran anu diparentah ku Allah mah ibadahna lineangan rezekina. Sabab masalah rezeki mah geus diatur ku Allah. Jadi lamun Allah mere parentah keur neangan parentah keur kana ibadah, jadi Allah ge ngajamin ciga urang nitah ini kasoreang, urang dibere ongkosna. Dan ciga kitu tah anu jadi pertanyaanna teh kieu urang teh geus ibadah. Ari syukur mah syukur kan, tapi rezeki teh aya. Kan salah sahiji rezeki teh lain berupa duit. Termasuk urang cicing ngajeng barudak ieu oge salah sahijina rezeki eta ge nya. Heuh. Tah, tapi urang teh ngarumasakeun nya nyusahkeun wae gitu. Tah maksudna Nyusahkeun urang nyusahkeun batur atau batur nyusahkeun ka urang? Urang nyusahkeun batur tapi batur teh nya asa teu ngarasa kasusahkeun kan, tapi aya karumasaan diri urang nyusahkeun gitu. Sepertina kieu contona urang dibere duit 50 juta ya, atawa gede teh ngatunya atawa 50.000 ya keur meuli rokok.
Iya 20.000 nya. Eta mah 20 lah. Sang-sang 20.000 ieu nya keur meuli rokok cenah. Ku barudak teh. Urang teh geus ngilu ngatur. Ada aturan anu geus ditanggukeun ku pangeran. Urang teh ieu mah mending keneh keur mere resiko we. Urang teh daripada dimeulikeun rokok mah. Tapi eta teh beda jeung ketentuan ti pangeran. Tapi kalah dipakekeun teh keur berobat pamajikan nu gering. Terus? Anu jadi pertanyaanana teh kumaha cara mengatasi hate anu baturna mah henteu ngan tapi aya Urang ngarasa nyusahkeun wae. Heeh. Kudu inget kan eta kalusan tatkala boga bales jadi ulah nerima hungkul gitu deh. Kabayang temun mana ayeuna hayo barang dahar tapi teu modal. Kabayang gitu. Ada tamang geus mon eta deh naon teh? Poho teh riwayatna teh. Jelema mah kabeh kitu, kabeh jelema mah kitu. Jadi siklusna teh dibere jeung mere. Moal mungkin ayeuna jelema jadi tatkala urang teu bisa menerima jeung teu bisa mere, berarti meureun urang dibere tuluy, goreng. Mere tuluy, goreng. Nah, tapi dinu masalah di kita tadi mah ieu mah dina di luar penjelasan anu guru urang ditepikeun nya ngan guru urang teh nyampekeunana dina masalah bab rezeki teh ketika urang dibere duit cenah. Guru urang mah nyontokeunna kana duit 50 juta dibelikeun sawah. Tah kudu nama duit 50 juta teh dibelikeun sawah. Kusabab dina kodo jeung kodarna mah lain jang sawah tapi jang berobat pamajikan. Kumaha gitu maksudna teh. Jadi mending keneh urang boga duit pamere eta teh dibelikeun sawah atawa dipake ka pamajikan. Eta mah main deui hukum fikihna. Tatkala duit eta hadiah, mere we ieu mah lain wakaf, lain naon, hadiah. Teu naon. Ku urang ayeuna teh dibelikeun sawah ngadon dipake berobat pamajikan. Tapi lamun duit eta wakafan, meureunan. Jadi abi bade wakaf artos sakieu. Pek we eta mah kana bangunankeun atawa kana sawah. Kari-kari ku urang dipake teh teu dipake kana nu dipikahyan ku manehanana. Eta mah urang teu amanah. Eta kala mere mah hadiah we nya, sedekah atawa naon teu masalah, teu masalah. Ngan lamun urang ngarasa teu kangenahan, ulah teu kangenahan hungkul. Tatkala engke urang boga, pek ulah poho kana niat pertama tadi. Nya kurang bales. Padahal ngabales jelema anu katakanlah duitna leuwih luhur tibatan urang moal bisa sarua jeung kababaturan anu sanapeun urang pan nya. Teu kitu. Nu penting mah urang aya males lah. Dan jadi tuntutan sara ka urang mah ukur kitu hungkul ulah narima hungkul. Tapi kudu aya mere ulah mere hungkul, tapi kudu aya narimaan. Itu model dibere yang ikan ngerokok tapi lapar. Ya gitu suruh aja gitu. Itu masalah sih eta nama tuh masalah. Ieu mah masalah naon pan maneh jadi bingung teh ngarasa teu kangenahan. Teu kangenahan mah kitu doang. Jadi ingat-ingat geuningan urang di handap teh aya nu nulungan, tang ketat kala urang di luhur ulah poho gitu geuningan urang teh pernah di handap tuluy posisina seperti kitu. Itu naon di film mun dibelikeun sami. Teuing bawa sama istilah maksudnya. Naon? Dia cenah bangulikeun rokok tapi dibeli kebun lapar, dibelikan sangu. Itu bawa istilah ikan ngerokok. Ayo mun kita pamalikeun rokok mah teh duit urang eta mah. Ieu mah duit tah mere urang jang maneh jang rokok gitu tah. Istilah doang. Atau kurang perlu dibelikan rokok. Nya tuh. Eta mah hadiah jadina sodako. Tapi lamun cek itu teh ieu jang budak. Tah. Eta mah meureun Nah, lamun jang budak wayahna eta mah kudu kabudakeun. Jadi kabudakeun ge duit eta teh kurang ditasorupkeun jeung kepentingan budak. Tatkala dipake ku urang moal amanah. Nya jadi tungtutan gitu. Wah, beneran cenah harita aya mere duit ka bapa heuk dipake ku Dia bapa. tengah barudak. Cuman mun geus baheula gitu jang Bae bae lama dah. Kalau diajar enak. Tara sakeun deui. Kalau diajar dia enak. Kana naon bae lama dah. Oh deui teh punya. Teu bisa ngaran duit budak mah duit budak. Aya urang boga budak geus gede bisa ngasilkeun duit. Tah duit manehanana teh duit manehanana. Tapi lamun duit urang heug dicaceng ku budak eta mah geus jadi milik budak. Jadi duit urang mah duit bersama jeung budak, tapi duit budak mah duit manehanana sorangan. Duit pamajikan dan duit urang gitu. Nah, gitu tapi duit urang bisa keneh dikuasai ku pamajikan gitu. Nan pamajikan.
Salah dia biji. Matakan tean gitu jadi istilah pamajikan jadi fitnah, budak jadi fitnah. Kita ke eta gitu. Ayeuna karasana keur kieu jadi ngarasa hal sepele gitu. Tapi engke kurang dihadapkeun keur hisaban gitu. Jadi siga tadi duit yang budak ke kurang teh kapake, tuli budak teh nungtut ka urang ada kumaha mangkaning anu nungtut teh budak sorangna. Edeuk ambek. Oh, loba saksina. Kumaha ngambek meureunna. Ada mah anu ambak pan dieu mah geuningan. Kabeh jelema tataranjang cenah geuningan. Sayyidah Aisyah teh langsung nanyakeun nya teu isin cenah abi engke tataranjang. Tong beroning mikiran ka era cenah mikiran kana amal soranganna oge geus teu kuateun jelema teh. Tapi penting pas kesana pas kadang pikir-pikir maknya gitu. Termasuk lama gitunya terlalu pipilueun emang lain urusan pangeran termasuknya tadi masalah rezeki dan nu diparentah ku pangeran mah ibadahna neangan rezekina. Tapi kadang aya nu diri hate teh nih aing geus neangan hapot-hapotan diniatan keur ibadah nu geus kawin. Pulang dulu. Oh. Niatan keur ibadah tapi beunangan teh ngan sakieu-sakieuna gitu. Tapi ku alhamdulillah teh pas gitu. Pas teh keur isukeun hungkul gitu. Dinangeun penting pas pisan. Beta timbul pertanyaan teh eta gitu. Kadang urang mun beunang atawa dibantu sok aya rasa teh kagenahanana gitu. Ya ada masalah eta mah nya. Berarti eta nama manusiawi gitu nya. Manusiawi lah. Sing bisa amanat daerah batur ge lamun mere ka urang heuku urang teh ditolak masalah eta. Batur jadi matakan istilah nolak karena pangmerean teh hukumna makruh. Da kitu batur teh meureunnan aing geus niat mere ka maneh hukumannya teh ditarima teu nganuhunkeun. Udah ditarima. Jabaun tawar gatra doang, tawar gatra kurang dieukeun wae eta masalah. Hayu tuang padahal mah tuang teh paya paribasa hungkul aing keur lapar sangguan sakieu-kieuna. Hayu keur ditawaran ieu teh hayu atuh. Kan batur teh anjing cenah. Nyala karasa bener nang bisa ngabedakeun lah, bisa ngabedakeun. Jadi bener inti nama lamun semisal urang keur boga jangan sampai lupa tentang eta merenya gitu. Balas budi lah. Saya ngalehkeun bab nafsu naon? Bab nafsu ah. Cara ngalehkeun nafsu. Cara ngalehkeun nafsu mah loba sia. Ngan salah satu nama lawan ku hal anu sabalikna dipikayang ku nafsu. Balikanna. Nafsu hoream yeuh ngalakukeun kana kaalusan, lawan ku kaalusan. Nafsu sumangat teuing kana kaalusan. Ulah euy asli nama. Ulah dilakukeun kaalusan eta teh. Da kadang kaalusan ge tadi teh eta. Jadi urang sumangat ngalakukeun hiji kaalusan pasti aya hal lain. Gara-gara orang kapake atau naon tak kudu mikir kadinya tatkala orang sumanget teuing gitu sok sanajan pekerjaan eta teh pekerjaan anu dasarna alus nah tatkala alus teuing mah eta kudu ditanda tanyakeun gitu nah ieu urang biasana kita tara kieu kari-kari ayeuna jeung sumanget gitu tuluy nafsu anu nguatkeun kana nafsu naon anu nguatkeun kana nafsu teh loba sare, loba dahar, loba nyalse kayak geura aya dina makalah selanjutna loba sare, loba dahar, loba nyalse kabayang depan urang dahar geus dahar ngarokok ngopi nyalse geus kitu heuy molor wah eta nafsu teh asli beuki kuat nafsu teh matakan salah satu cara ngalawanna teh nya ku loba puasa nafsu mah puasa tapi tatkala puasa ieu ngadaon gede emosi teh da lapar teh meureunnan leuwih alus teu puasa aya pan jelema teh gitu jadi tatkala geus dahar mah ye barang gawe atawa kumaha nyalse teu babari kasepet ku batur kari-kari di bawah puasa mah butuh ngelapar batur anu tadina ngaheureuyan teh ku urang dianggapna teh ngaheureuikeun abak urang teh eta mah lebih baik teu puasa Namun posisina di puasa wajib eta mah beda masalah ieu puasa sunat puasa wajib mah udah kumaha ge paksakeun puasa wajib mah Wah itu oh gitulah tah geuning sebagian makalah ayeuna
Orang yang ngerasa loba ting julid hate loba hasud hate lawan ku nasehat ku ngarepkeun kehalusan ka batur. Nonyok. Urang ye loba palontongna loba asa urang leuwih alus tibatan batur pek lawan ku tawadu samemeh dijungkir balikeuna euy teu ku urang sorangan samemeh tinu tadina beunghar dimiskinkeun tinu tadina kuat dilemahkeun samemeh datang hal nu kitu mending sadar urang sorangan tuluy naon di tadi teh hirsu kada demes lawan ku sifat qanaah. Nah, ieu mah masih kena lanjutan makalah nu bieu mah. Tadi kan dilawan ku nasihatna Hasud. Urang hasud ka batur. Mikir ieu ngadoakeun batur teh sarua jeung ngadoakeun sorangan. Baik urang teh ngadoakeun kealusan ka batur nu meunang eta nikmat. Tapi kalau tadi pertanyaan tadi jadi inti nama selagi orang masih kena pancet di nasihat Islam dari ngaji dari sholat dan sebagainya apapun anu diterima kurang sebagai nikmatnya insya Allah jadi nikmat lain jadi nikmat lain tatkala kalakuan orang sesuai gitu jeung naon anu diparentah tapi lamun teu sesuai heug urang teh naik asa beda gitu asa leuwih lancar orang dibandingkeun jeung batur anu jauh lah gitu ibadahna jeung urang mah nya eta tanyakeun deui ku urang naon ieu bisi gitu bisi wa khudi zada kamilan fa inna safara ba'idun keneh lanjut ya ieu teh lah minggu hareup nya panjang keneh gitu jaddidis safina fa innal bahra amikun pek taongan deui eta niat bisi di tengah jalan teh niat eta robah tina mimitina pek omean deui eta parahu lantaran perjalanan di laut mah jero gitu tatkala ti kalap geus maot akan sing sering diomean eta parahu niat teh wa khudhiz zada kamilan fa inna safaro ilahuna wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu